Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel @mandinamara anu nuju ngantos dongeng Sundanya wargi sadayan. Kumaha daramang dengetnya wargi, pamugi bae sararehatnya. Sehat jasmanina ugi sehat rohanina, digampilkeun rezekina ugi ditebihkeun balaina. Aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan nu dipiharep ku sim kuring siang kalian wargi. Aduh punten ieu anu nuju ngantos dongeng Sunda dina judul Si Kulup karangan Ki Deksa dinten ieu bagian ka-21 wargi. Hanca urang katunda bagian anu ka-20. Urang nyariskeun anu jungseup harita Si Kulup sareng si Ohim wargi. Hasil oge luar biasa saatosna nganggo jeujeur tina abi pasaran teh. Dongeng wargi sadayana nya. Nah, atuh Si Kulup oge harita rada panas manehna. Sabab si Ohim bareta ngingkeun nilem agengnya, make heotan sagala si Ohim katingali ku Si Kulup. Kumaha lajengna carita wargi sadayana, mangga atuh. Wilujeng ngadamkeun wae duikeun kaneng sena nya, etang-etang landung pang beberahman. Si Kulup bagian nu ka-21. Ari Si Kulup hatina ngadadak panas lantaran asa katitih ku si Ohim. Si Kulup ngareret ke juru panon bari bangkenu, komo barang ngadenge si Ohim ngaheot mah manising saredet kan hatena. Tapi teu bisa majar kumaha si Kulup teh da puguh taya alasan pikeun sirik. Sedeng useup manehna can aya anu ngadupak-dupak acan. Jadi boro-boro nyangut, nya heuleut sabaraha menit, useup si Ohim geus aya di nu nyangut deui. Nyurunyudna harita karasa beuki tarik. Atuh puguh si Ohim manikeun ka teu ngiceup-ngiceup. Sakabeh perhatian ditamplokeun ka anak kenur anu kakeueum ku cai. Dalila kunyunyu seot giriwil si Ohim teh meunang dilauk sarua jeung nu tadi. Nyai si Ohim sari deui, gap laukna teh dicakal kuriwa dilaan tina useup, blus diasupkeun kana korang. Sanggeus sagala beres, leung-ngalungkeun di useupna kana leuwih. Si Kulup bagi panas bae hatena. Sedengkeun usupna mah tetep can aya nu nyangut. Leungeun bani geus cangkeul suku sing siremeun, pundukna karasa pegal harita. Tapi tetela can aya anu nyangut. Dina awahing ku panas pok ngagrentes jero hatena bari ngareret ka si Ohim. Kasebelan si Ohim teh tah. Awas ya lamun jejeurna teu dibayar, diparabkeun ka riwa sia ku aing. Tapi mudah-mudahan lah aing benang lauk anu leuwih gede. Ceuk geuneun teh sate Si Kulup anu saterusna jep teu kadenge deui nu nyarita. Sora cai anu ngaguruh jadi leuwih jelas kadengena. Meunang sawatara jongjongan mah dayana naon. Useup si Ohim teu aya anu nyangut, kitu deui useup Si Kulup. Jempling teh anu ngadeuketan. Bigelila panon poe teh bikin nyirorot ka luhureun gunung, cahayana geus mimiti robah jadi semu beureum. Tongeret geus mimiti reang di sarada. Sorana atuh anger bae tiba heula terubah-rubah. Malah kadingena ku Si Kulup mah tong direret cenah. Atuh pok Si Kulup ngagrendeng. Kasebelan tong ngeret teh make jeung nyarek ngareret sagala rupa. Aing mah penasaran hayang ngareret ka si Ohim. Lantaran tetela manehna mah geus meunang lauk 2 siki, mangka ninggal deui di anu. Sedeng useup aing mah ieu teh aya nu ngambeung-ngambeung acan. Kasebelan tah tong ngeret teh tah. Kitu cenah ceuk Si Kulup kutuk gendeng. Panon poe beuki lila beuki turun, tungtung mah blus nyusup ka tukangeun gunung. Jep kaayaan harita teh tiis. Iliwir atuh aya angin detik nebak punduk Si Kulup. Malah cungung aya sora anjing nu babaung. Puriding bulu punduk si Ohim oge muriding. Ret ka Si Kulup tapi nu didaretna mah jongjone neuteup kana cai. Sabanarna mah si Ohim geus sayangeun balik lantaran geus kacida buritna. Katurug-turug ngadadak manehna jadi sieun. Tapi Si Kulup can usik-usik acan
Si kulup jongjun bae nungguan usupna. Bareng jeung cungungna anjing babaung nyud usup si kulup aya nu nyangut deg jantung si kulup ratuk deui. Mani rongkah lantaran jelas karasana tarik pisan panonna nitip kana cai teu lesot-lesot. Sora anjing anu babaung teu nipanire sedeng si Ohim mani geus elek keseng bae bangun nu teu sabar hayang geura buru-buru balik. Usupna geus teu jongjon malah tungtungna majung usupna diangkat launan terus digolerkeun dina batu. Ari panonna neuteup ka si kulup anu keur anteng. Telila nyud seot usup si kulup aya nu mawa tapi banang rek diangkat tetela berat. Lauk narikna bedas pisan. Atuh kapaksa ku si kulup diangun heula, lamun kendor ditarik lalaunan, lamun merod harita diberean lalaunan. Kitu jeung kitu bae. Si Ohim anu nempo kajadian kitu mah celohok. Malah telila koleab aya lauk emas sagede tampah kolot kokoleaban kana beungeut cai. Tapi barang rek diangkat, seot ka jero deui. Atuh bugus si kulup teh jadi panik harita. Gancang usupna dikendoran deui, lep si lauk beki jero teuleumna, nepi ka tungtung jeger. Beten tungtung jejer teh adek kana beungeut cai. Nembo kitu gero si Ohim mere sumanget. Ulah di paraod wae atuh lup euy, berean bisi pegat. Awas sing hati-hati euy, aduh lembar lamun teu beunang eta. Kade euy sing bisa ngaturna euy. Tah angon heula, sina leuleus, ulah rusuh teuing lah. Ceuk si Ohim bari melohok kana beungeut cai. Ari di jero kokoleaban lauk emas sagede tampah. Tongongna beureu mata kabita, beuteungna koneng emas mata koas. Kokolebatanana harita matak dengdeuleun. Komo ka tukang ngusup mah matak harong heap. Pokokna naon. Ari si kulup ngadengi si Ohim naraweco teh teu didenge. Sakabe perhatianna ditamplokeun kana lauk anu mawa usup. Seot ka kenca, seot ka katuhu, koleab ka luhur, lep ka jero deui. Si kulup mani geus ngesang. Atena gregeteun hayang geura newak eta lauk. Tapi atena jadi tagiwur teu buguh. Tina bungah jadi keheul lantaran tetela lauk teh linghas. Lila-lila lep lauk ka jero beki jero lep tungtung jujur oge ka keum ku cai. Atuh kapaksa si kusuk apenan kapaksa si kulup berita nyorosot ka handap pergi. Alah jatan nuturkeun nyatana tarikan lauk teh lan lamun ditahan sok sieun kenurna pegat. Jadi mana teman handieuna. Si Ohim nu nyaksian mani teu ngiceup-ngiceup. Sunggutna calawak teu bisa nyarita. Nyadina kaayaan kitu harita kadenge sora anjing nu babaung beuki maceuh. Malah tungtungna mah hiu kaya angin ngagelembung dari pisan harita teh. Tatangkalan manikeun kating paleno digare kerungkan. Sorana ngaguruh ka wasujan silantang. Kasaun ku sora cai di walungan, mani seah munggah ngaguruh mata keung pisan. Barang ading itu si Ohim mani ngadeg-deg bulu pundukna oge ngadadak sing puriding deui. Beuki rongkah, rei karasa panas tiris, gadono roktok jiga nu kabulusan, terus si Ohim cudag cideg jiga bangsat, maksudna mah hayang buru-buru balik. Tapi teu tega ninggalkeun si kulup. Sedengkeun si kulup harita beuki nyoroson wae ka handap. Malah indung sukuna geus antal kana cai. Leungeunna nyekelan jejer useup. Panonna molohok kana lauk anu kokoleaban harita di jero cai. Deka nyahoan siut lep jujur kabeh ngalalep. Ari si kulup soroson kecebur kana leuwih seot ka bawa ka jero cai ku lauk teh. Jep teu kadengena naon. Malah sora angin ge ngadadak eureun. Atuh gebeg si Ohim ngarenjak gerok ngagorowok tari pisan. Kulup ka mana maneh kulup. Cek si Ohim bari jungdang tung panona buburi lengan nempoan kana leuwih. Tapi teu aya nu katempo harita teh kajabati cai anu buburi lakan. Rei bulu pundukna si Ohim teh muriding deui. Diregdeg lumpat di buburanjat mani notog-notogkeun maneh. Tunggul di parut jatang dilumpak, usupna ditinggalkeun teu dipalire. Anu ngajajabkeun lumpatna si Ohim ngan reangna sora tong ngeret bae.
sabab sora angin magis selengit mani ngadadak deui. Jeleng-jeleng si Ohim luncatan dina batu tarekel naik kana gawir beras ka sawah. Deregdeg lumpat dina galeng, galeong-galeong, serodot gebru labuh. Tapi jadi rasa koreja tudang deui. Durug-dug lumpat beki tarik bae. Tapi lumpat nate wargi harita kurang taliti. Sereuleu koleang gujuban ka sawah. Mangkani sawah redok anu caina kabeneran saat. Atau buguhe awak si Ohim teh jadi pinuh ku leutak. Tapi koreja tudang deui deregdeg lumpat kawas tadi mapai-mapai galeng anu garing teh. Sedengkeun dampal sukuna harita leueur ku leutak sawah. Jadi karak gili malengkah sareplah kalayang bruak nang karak harita dina galeng. Atuh sukuna ngajegang jiga nu tumpak kuda bari nang karak. Ari hayu-hayuhan teh mah teu buru ngoceak si Ohim teh. Aduh, ampun tulung Bapak, tulung. Ceuk si Ohim deui. Bari koreja tudang deui terus kokoson ngarah dampal sukuna henteu resang. Sang geus tuhur giridig lumpat ni dina galeng tapi teu wanieun gancang. Manehanana ayeuna mah teu wani gancang. Malah manikeun rampayakan jiga anu palalaur. Lantaran harita pingpingna oge karasa seueul. Kitu deui bobokongna asa potong uruti bebeut kana galeng. Sanggeus ngaliwatan sawah deregdeg lumpat mapai kebon boled kalacat unggah kana gawir maningan sajorelat. Lumpatna didorong ku rasa sieun teu mata kaget namun lumpatna ti buburanyat. Telina wargi sareng harita teh ka jalma maksud teh ka jalan satapak anu nanjak anu berasna kalembur teh. Atuh gidig si Ohim teh lumpat di nu nanjak ceuk darasaan mah gancang cenah. Padahal ngagegag bari haheho. Sungut calawak atuh panon oge burial bencelik. Jadi sakujur awakna pinuh ku leutak sawah. Malah beungeutna ge mani buni anu katembongan panon jeung huntu. Blek bae jiga rajat uyul keur naek ka gunung. Tikung sila serong ka sisi lembur kabeneran rada datar. Atuh belacat lumpat jadi gancang deui. Si Ohim lumpatna mapai jalan gede tengah lembur. Gero si Ohim ngagero serana tarik mata kaget nu ngadenge. Tolong, tolong, tolong si Ohim, tolong. Cenah salah nyarita. Padahal si guru si Ohim bari deregdeg lumpat mani ngabalesat gancang pisan. Kaayaan teh bikirip-ripan imah-imah geus narutuk. Sapanjang jalan terus bae si Ohim gogorobokan minta tulung, ari lumpatna milepas teu eureun-eureun, malah imahna geus kaliwat. Ari anu ngadarenge mani sing torojol di jero imah, breng ka jalan. Ari si Ohim terus bae teu eureun, lumpat labas ka tungtung lembur. Barang serog gebeg si Ohim ngarenjag. Reg lumpatna oge harita ngarandeg, jilek ngalik bari ngagero, ngenta tulung maksudna mah. Tapi anu kedal beda deui da pugu si Ohim geus satengah sewak. Kaliwat, 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 aduh kaliwat. Kaliwat jauh teuing, aduh. Cenah bari belecet lumpat balik deui kan urut tadi. Barang serog ka tengah lembur, di tengah jalan geus ngaliud do bajama. Tapi si Ohim ngaberung bae harita teh teu daek eureun. Sarta mani nyirintil rek nubruk anu ngariung atuh buriak riungan teh bedah plong jalan laweng deui atuh labas si Ohim teh lumpatna milepas deui ka urut tadi waktu basa datang. Atuh sarerea silideret harita sarta bari gogodeg. Sarerea ngarasa kaget lantaran lupa si Ohim teh hese dikenalna atuh. Sabab dibalur ku leutak sawah. Sedeng si Ohim harita teh geus nepi deui ka tungtung lembur. Reg ngarandeg deui lumpatna, gilak malik gero ngagorowok beki tarik. Balik deui, balik deui, balik deui, balik deui. Ceuk si Ohim cenah siga nu sinting. Berebet lumpat balik deui ka urut tadi. Serog tepung deui jeung anu ngaliu di jalan. Buriak nu ngariung teh harita nyingrai deui. Belesat si Ohim milepas deui tarik pisan. Atuh beki karageteun bae jalma-jalma teh. Anu ngaliu da harita beuki loba bae. Samalah wargi bah aok oge Mang Lebe jeung Mang Ucin oge geus daratang. Sarerea ngagulung di jalan gede bari silitanya jeung baturna.
Tapi saurang ge taya nu bisa nerangkeun da puguh si Ohim can bisa ditanya. Telila pok Mang Lebe harita nyarita ka Mang Ucin. Mang Ucin, jelema naon nu bieu ngaliwat bari sesoak teh eta? Saha jeung naon maksudna nya? Geus sareupna ngadun nyieun diributan kitu. Aduh, ceuk Mang Lebe bari neuteup ka jalan urut ngaliwatna si Ohim teh. Pergi channel YouTube dina channel @mandina mara kan menuju ngadongkeun ieu dongeng Sunda saha bae di mana bae alamatna nya bawa istri atau nabi pamaget nu hanom sepuhna tah eta ngatalandong Pang Brahmana panggi wargi biasa kahibur manah kalian kabingahannya aku ngadongkeun dongeng ieu da ku kituna ulah hilap di warginya subscribe-na diantos pisan atur nuhun wargi kubaratosan mangga urang lajengkeun deui cariyos si kulup bagian anu ka-21 wilujeng ngadaungkeun dugikeun karengsena. Duka teuing atuh Mang Lebe nganu teh lama manehna teh jelema hideung ngagorowok meunang 3 kali. Nu kahiji nyebutkeun minta tulung, anu kaduana nyebutkeun kaliwat, nu katiluna nyebutkeun balik deui. Teuing naon maksudna teu paranuguh atuh. Cik hayang nyaho urang pegati lah. Ayeuna rek ngomong naon deui teh si kasabelan teh tah. Cek Mang Ucin bari ngareret ka Mang Lebe nu sejenna sarua deui harita ceritanya jeung baturna. Eta lamun dikira-kira saha eta teh? Apaan teu kana dedeganana? Kira-kira teu apal ka batur salemur? Cek Mang Lebe harita panasaran. Ih, ari Mang Lebe atuh da lumpatna ge ngan sajorelat. Jabat di naon tah? Oh, di ditu sakujur awakna teh hideung deui. Ukur mah wanci sareupna deui boboa jurig tuyul eta mah. Da kitu geuning teh jiga manusa. Jawab Mang Ucin kalem. Heueuh, geuneh atuh. Tapi tah gogorowokan deui ka dieu tah. Sok-sok pargatan ku sararea urang tewak lah. Piraku teu kuat. Ceuk Mang Lebe bari ngacungkeun leungeunna. Ari Mang Ucin can waka bisa nyarita deui. Lantaran si Ohimna harita teh geus balik deui. Bari ngagorowok satakarta naga ngomongna geus beda deui jeung tadi. Jauh teuing. Aduh, jauh teuing aduh. Kaliwat. Ceuk si Ohim bari sirindil rek nubruk anu ngaliud. Sararea harita taki-taki. Rek newak si Ohim, tapi sambrut si Ohim meungar buriak nyingrai anu kadupak awakna lamokot ku leutak terus ku kulutus bari ngusapan ditu. Sedengkeun si Ohim geus ngabeleunjeung di ngaliwat bari tetep gogorowokan nyebut jauh teuing. Sameme si Ohim balik deui bah aok rada koloteun. Atena rada motekar jigana makadorong ku kakeheul peda peuting tas disiksa ku Ridi Wagayung. Kaloyong bah aok ngadeukeutan pagar, kalayan teu loba omong, berat tali pagar di laanan atuh sararea cara lohok. Malapok Mang Lebe nanya rada nyentak lantaran si abah ngarusak pagar. Bah abah nanaonan eta teh? Batu ribut newak jurig ieu makalah kangaruag pagar. Salah wae atuh abah makalakuan teh. Cik atuh sing aya gunana pagawean teh ulah nambahan pikiraneun atuh bah. Cek Mang Lebe harita bari molotot ka bah aok. Tapi bah aok teu nurut kalah aok nyentak. Kumaha ari Mang Lebe? Apan ieu abah teh keur usaha. Sangkan si juriga sebelan bisa katangkap. Sok bantuan ngalaan pagar anggur. Ieu jalan urang halangan ku pagar. Ngarateulah baas kawas bieu. Cek bah aok bari ti bebergeg nyabutan tihang pagar. Barang adenge kitu kakara Mang Lebe sadar. Ok nyarita deui rada leuleuy. Uluh, nya bener bah hampura atuh kuring teh nya. Sok atuh urang batuan ku kuring lah. Ai batur-batur. Sok bantuan ngalap pagar ayeuna. Urang moro si jurig dah ku pagar tah. Cek Mang Lebe bari gidig ngadeukeutan bah aok deuker bantuan ngaruag pagar. Atuh nu sejenna ge kitu deui hampir bareng mandiriab ngalaan pagar. Malah teu kungsi lila oge tunggal jalma teh ngajajar bari nyakal pagar. Pagar sageblek dicekel ku 10 jalma. Teu beda jeung anu arek ngahalangan bagong. Nya heudeut sawatara waktu gero si Ohim ngagero deui gogorowokan sorana biklila beuki tarik. Tungtungna breh ku sararea katempo. Si Ohim balik deui bari tetep gogorowokan.
Barang geus deukeut pisan hauk Mang Lebe mere komando. Hei, batur-batur. Pegatan ku pagar kani ulah lolos deui yeuh. Ceuk Mang Lebe bari gancang manehna ge maju ngahalangan jajalaneun si Ohim. Teu lila atuh, deregdeg jeger hanita. Si Ohim nembrang pagar, gilak balik deui ka tukang, tapi gancang dihalangan di ke pagar. Malah tungtung nama dikepung ke pagar. Atuh buku si Ohim teh bisa mata deui. Rom ku sarerea pada ngarajengan. Si Ohim adu glajer hayang lesot, tapi anu nyekel leuwih pagar. Da pugulain hiji dua anu nyekelna, geur kitu gero Mang Lebe ngagorowok. Mang Ucin. Tayangan obor ngarah caang. Ceuk Mang Lebe bari ngareret. Tapi samemeh Mang Ucin ngajawab, di jauhan aya obor anu ngagebur. Kabeneran aya nu hideng nyokot. Malah lila-lila mah jadi loba. Brai kayaan di dinya caang, terus si Ohim di caangan. Tapi tetep can jelas keneh bae harita teh. Sabab beungeut si Ohim ulah medong ku leutak. Atuh gancang Mang Lebe marentah sangkan ngalacai. Dalila kurunyung mawa cai datang, mani aya kana 5 emerna. Atuh gancang si Ohim teh di banyur. Barang geus bersih breh ku sararea katempo kalayan jelas. Si Ohim mani rengha peranjuk bangun capek. Ari sungutna wargi calawak di si Ohim teh. Panona burial bencelik, rupana beureum mani burahay, lantaran loba kaasupan leutak, nempo kitu gero Mang Omeng ngagero. Ujang, Ohim, kunaon maneh teh jang kunaon, aduh, mari kamu cicik kitu, tobat Gusti Nu Agung, nah dilebok jurig naon atuh anak kuring teh. Ceuk Mang Omeng bari gabru ngarontok anakna, anu nyaksian si lideret bari ceruk-cerek tina awahing ku kaget teh. Ditanya kitu ku bapana teh si Ohim teh bisa ngajawab. Manehna soak bakat gusieun jeung capek. Kalareup harita peureum jiga nu paeh atuh gero bapana ngoceak deui bari sasambat. Aduh, tobat ujang kasep. Kunaon atuh hees di dieu? Eling teu ujang teh. Ieu bapa jang Ohim. Bapa ieu bapa. Itu Mang Omeng. Kunaon di teh kalaka ka bawa lieur geuning. Cik sing sabar atuh ka selain kolot wae si Mamang mah. Sok cengkat heula ieu jang Ohim teh urang bawa balik. Urang hade digugulung di jalan mah sok. Garotong ayeuna mah. Ceuk Mang Lebe harita bari gep nyakal suku si Ohim. Atuh terus harita teh digotong ku obatan sarta dibawa ka imah anu pangdeuketna. Geus nepi terus digolerkeun dina palupuh. Ari Mang Omeng teu daek lesot, haben bae ngagugulung si Ohim, atuh pok Mang Lebe nyarita deui. Ih, kuhara rese ari si Mamang. Jika tuh sing sabar halik nyingkah. Urang cina eling heula atawa ceuceuhan ka dinya ku cai tarangna. Mangga Mang Lebe mangga. Mana atuh caina? Keun urang kompres sirahna. Ngara buru-buru eling. Bisi anak kuring bae manten. Cik Mang Omeng bari culang cileung pok Mang Ucin nembalan. Ye caina ye, tak aya saemer deui. Cik Mang Ucin bari nyodorkeun cai saemer. Gap ku Mang Omeng ditampanan kalayan teu loba carita deui. Porosot ngalaan sarungna lep dikarebekeun harita kana cai dina ember. Telila geus diangkat deui. Bru dipake ngarungkup beungeut si Ohim. Nepikeun ka buni katutup kabeh. Da bugu dikompres ku sarung hiji. Dan begitu hauk Mang Lebe nyentak makat ku keheul. Dasar balet. Ulah kitu atuh Mang Omeng. Tarangna we wungkul tong kabeh jeung beungeutna. Kumaha lamun teu bisa ngamekan. Meureun paeh jang Ohim teh. Ceuk Mang Lebe bari karebek ngarawel sarung anu dipake nyeuceuhan beungeut si Ohim. Atuh buku Mang Omeng oge mani rampang rimpeung. Samar cabak teh nyaho naon nu kudu dipigawe. Ari si Ohim marita gancang diceuceuhan ku Mang Lebe tarangna. Bari dijampean sabisa-bisa. Ungajang jawokan dipapatkeun bisi si Ohim kausap setan. Dalila atuh wargi kulisik si Ohim teh usik berai panona beunta berkes bersin 2 kali. Jeung cengkat lalaunan. Atuh gancang dibantuan ku Mang Lebe. Gek si Ohim diuk terus culang cileung jiga nu ngalindur,
Sanggis kaciri sadar pok ditanya ku Mang Lebe, "Jang Ohim, kumaha geus eling ujang teh?" "Saya nu nanya ieu teh, cik. Jawab lamun nya mah ujang geus eling." Cik Mang Lebe bari neuteup ka si Ohim, sakur nu hadir jempe ngadaguan jawaban si Ohim. Sanggis ngusap beungeut, pok si Ohim ngajawab datag pisan, "Nada kuring mah eling Mang Lebe." "Naya naon atuh ieu teh?" "Pugu emang nu rek nanya ka Jang Ohim, kunaon ujang teh lumpatan sareupna? Jeung kunaon ujang make mandi ku leutak? Nadi udag diriwa atau aya maung?" Cek Mang Lebe nanya deui ka si Ohim, "Teh naon pa Lebe? Kuring tas nguseup terus balik. Terus bebeja ka bapa yen si kulup ti karolep ka leuwi. Terus si kulup teh diteang ku bapa jeung ku kuring, tapi tempatna hese kapanggih. Nimitina kaliwat terus balik deui, tapi tetep can kapanggih. Terus balik deui tapi jauh teuing. Tungtungna hayu bulak-balik neangan si kulup. Tapi na ari ayeuna kuring pada ngariung ieu teh. Aya naon ieu teh atuh?" Cuk si Ohim harita selang-seling. Atuh Mang Lebe ngahuleng. Malah sadarea ge teh anu nyarita. Sabab teh lah jawaban si Ohim teh mata lieur. Tapi kahartieun. Sanggeus lila Mang Lebe nyarita deui. Teteh lah Jang Ohim teh teu waras ieu. Pajar teh bulak-balik neangan si kulub cenah. Padahal bulak-balik mah pajalan bari gogorowokan. Cimang Ucin ngenta cai sagelas ieu. Urang jampe deui bisi kausap jurig ieu, jurig balungan. Lantaran bebeja atas nguseup cenah. Malah tah geuning dina cangkengna aya korang. Cik Mang Lebe barigap kana korang terus dilaan talina. Jung dijunjungkeun ka luhur di caangan ku obor tetela karang teh matat pinu ku lauk. Ari Mang Ucin harita tengah jawab kala kaleos indit rek ngenta cai sagelas kana boga imah. Tegung silila geus datang deui bari mawa cai song dibikeun ka Mang Lebe bari nyarita. "Yo, cai na Mang Lebe, segera jampe sing cager pisan. Aduh, melang kuning bisinya jang kulup ti karalep ka leuwi." Cek Mang Ucin bari rada deg-degan hatena. Atuh manehna oge ngarasa hariwang sieun si kulup manggih ka cilakaan. Ari Mang Lebe pok nyarita bari nampanan cai. Heueuh nu matak urang jampe heula. Ngarah puguh mikiranan. Lantaran lamun kieu mah teu puguh ieu teh. Da Jang Ohim nyaritana bencelang-bencelung jiga nu langling-ling. Sok barantuan babacaan bisi aya jurig walungan ieu nu numpangan ka Jang Ohim. Cek Mang Lebe bari terus ka kerenyeman, bari ditompokkeun kana cai dina gelas. Sanggeus beres leguk diinum, sabro. Si Ohim disabrot beungeutna. Atuh guru si Ohim ngagoro, Mang Lebe kunaon naon ieu teh? Kalau kan nyebrotan beungeut kuring, ulah kitu Mang, aduh, ieu mata kabura mani mangkaning bau jengkol eta. Cek si Ohim bari gigisik, tapi haben bae ku Mang Lebe dibura meunang 7 kali. Sanggis cai beak sagelas, pok Mang Lebe nanya di ka si Ohim, anu ngariung jarempe aya nu wani nyarita. "Jang Ohim," cik jawab sakali deui, "ari ujang teh bener geus waras pisan jeung waktosna wargi sadayana." Henteu nya kapannya rupina carita Sunda dina judul napi dongeng Sunda dina judul Si Kulup karangan Kiliksa bagian nu ka-21 wargi dicekapeun duikeun ka dieu bae. Mugi ya carita Sunda biasa katampi kalian kabingahan etang-etang landung pangbrahmana. Insyaallah Si Kulup karangan Kiliksa bagian anu ka-22 enjing dina waktos anu sami mugi urang sadaya tiasa ditepang dangkeun. Atur nuhun kuperatosan wargi sadayana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.